Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 23. Wasadisu. Bismillahirrahmanirrahim. Wasadisu. Wasadisu sareng ari anu nomor ka genepna ayata sabbaro eta yen sobar itu si thalibul ilmi, itu si murid, ala jafwatin kana sikap keras atau kasar, tasduru anu bijil eta jafwah minasyahiti guru, awasui khuluqihi atawa yang kudu sabar eta si murid karena goreng akhlakna eta guru itu syekh. Wala yasuddu sareng yen henteu ngahalang hu ka itu si murid naon zalika itu sifat jafwah atau sifat su'u khuluqihi itu ya, an mulazamatihi tina ngalanggenganana itu syekh, tina baturanana itu syekh, ngadampingina itu syekh gitu. Wan iqadi kamalihi sareng tina wa'tiqadi kamalihi udah gitu nya tadi. Wa'tiqadi kamalihi sareng tina ngayakinkeun kasampurnaanana itu syekh gitu. Wa yata'awwala sareng yen wa yata'awwalu sareng yen kudu nakwil itu si murid, itu si thalib, bi af'alihi kana pirang-pirang pagaweanana itu syekh allati anu af'al yadharu anu zahir naon anna sawabayen saestuna anu kabeneran gitu, saestuna kabeneran gitu. Khilafuha eta sulayana itu lati gitu. Nakwil ala ahsani ta'wilin kana pang alus-alusna takwilan kana alus-alusna nya tafsiran atau takwilan gitu. Nah, jadi adab yang nomor ke-6, hendaknya seorang murid atau seorang penuntut ilmu itu harus bersabar atas perlakuan kasar ataupun keras atau akhlak buruk yang mungkin muncul dari seorang guru. Nah, hal ini tidak boleh menghalangi seorang murid untuk terus mendampingi guru dan meyakini kesempurnaannya. Nah, kemudian hendaknya seorang murid itu dapat mentakwil atau menafsirkan tindakan-tindakan guru yang tampak bertentangan dengan kebenaran dengan sebaik-baiknya tafsiran gitu ya. Nah, kemudian wa idza jafa jeung di mana-mana di mana-mana keras uka itu si murid sa syaihu guru, ibtada'a tah ngamimitian itu si murid sahawa itu si murid gitu. Bil i'tidari kana nyungkeun i'tidar gitu, nyungkeun pahampura minta maaf gitu. Wa adharo sareng ngazahirkeun itu si murid adzan bakana salah lahu ka itu syekh gitu. Wal ataba sareng kana jadi atab teh nyungkeun ridho meureun kitu. Ataba teh nyungkeun ridho alaihi ka itu syekh. Fa inna dzalika da saestuna itu adharu dzanba atawa atab gitu. Atawa atab teh jadi tiasa di mana nyungkeun ridho atawa nyalahkeun diri gitu, nyalahkeun diri. Nyungkeun ridho lah aya dina sarah namanya. Fa inna dzalika da saestuna itu madkur teh abqa eta teh leuwih netepkeun gitu, limawaddati syaikhihi gitu. Limawaddati syaikhi kana nyaahna guruna itu si murid gitu. Nya'a ala taufiqihi kana naon dina maparinan taufiqna itu syekh fi ma dina perkara fihi anu eta tabina itu mate fadilatun ari aya fadilah itu ari aya naon keutamaan gitu.
wa ala taubikhihi sareng kana atau maparinan taufik na itu si guru karena ka itu si murid gitu fima fihi fadilatun dina perkara nu eta ternyata mate fadilatun ada keutamaan ada keunggulan wa ala taubikhihi sareng kana nyawadna maksudna nyawad di dinya teh nya ngabenerkeun gitu atau negur gitu lah nyawadna itu syekh ka itu murid alama kana perkara fihi anu tetep dina itu mah teh naqisatun ari aya kekurangan gitu. Au ala kaslin atau kana au ala kaslin atau kana au ala kasalin gitu atau kana kedulan gitu au ala kasalin gitu ya tari anu ya tari kita jadi anu yang tari anu nimpa gitu menimpa mengenai gitu eta kaslun hi kaita si murid gitu terus aw ala taksirin atau kana sifat lalawara yu'ani itu jadi anu anu mengalami gitu yang mengalami anu ngalakukeun eta si murid hi kana eta taksir gitu au goiri dalika tawa kana salian itu madkur mimma tina buktina perkara anu tetep ieu mah teh fi iqafihi itu fi iqafihi dina naon iqaf teh jadi penghentian pelaksanaan gitu dina kamus namanya hukuman gitu. Dina hukumna eta guru gitulah alaihi ka eta si murid wa taubikhihi wa taubikhuhu sareng ari nyawadna itu guru gitu atau biusan ari nyawadna itu guru teh itu irsyaduhu gitu eta teh nuduhkeunana eta guru wa islahuhu sareng ngabenerkeunana eta guru gitu nah jadi apabila seorang guru bersikap kasar, maka seorang murid hendaknya memulai dengan meminta maaf ya, dan meminta ridho ataupun menunjukkan kesalahan pada dirinya serta menyalahkan diri sendiri gitu ya. Karena hal ini akan menjaga kasih sayang guru baik dalam memberikan taufik atas keutamaan yang ada gitu ya, ataupun dalam menegur kekurangan, kemalasan ataupun kelalaian yang mungkin dialami seorang murid atau hal-hal yang lain yang dapat yang dengan mengingatkan dan menegur murid, guru dapat membimbing dan memperbaikinya. Jadi mimma tina buktina perkara gitu nya ngalawatan teh fi qafihan eta tetep dina negurna eta guru alaihi ka itu si murid wa taubi sareng nyawadna eta guru ka eta si murid irsyaduhu ari aya nuduhkeunana guru ka itu murid wa islahu jeung ari ngabenerkeunana guru ka eta murid kitu murid teh. Terus wa yu'addu sareng atau wa ya'uddu
Wa ya'udu sarang ngitung-ngitung itu si murid zalika kan eta iqaf atau kana taubih minal masyayiti guru min amillahi ta'ala tina pirang-pirang nikmat Allah taala. Itu bi'atina isyaikhi, itu bi'atina isyaikhi karena merhatikeunana gitu. Bi'atina isyaikhi karena merhatikeunana guru bihi ka eta si murid wa nadrihi sareng ngalirikna eta guru ningalina eta guru ilahi ka eta si murid. Fa inna dzalika da saestuna itu anu kabeh gitu hitung-hitung tina nikmat gitunya. Nah eta teh umilu atawa amyalu eta teh leuwih nyondongkeun liqal bisyaihi kana hate guru gitu. Wa ab'atsu sareng eta leuwih wa ab'atsu jeung eta leuwih ngabangkitkeun alal itinai kana merhatikeun bimasolihihi kana pirang-pirang kamaslahatan eta murid. Nah, jadi seorang murid hendaknya gitu ya menghitung-hitung atau menganggap teguran seorang guru itu sebagai nikmat dari Allah. Karena kenapa? Karena perhatian dan pengawasan guru terhadapnya. Jadi ketika seorang guru menegur justru itu sebuah perhatian gitu, sebuah pengawasan, sebuah penglihatan guru terhadap muridnya. Nah, hal ini akan lebih menarik gitu ya hati guru dan mendorong hati guru untuk lebih memperhatikan kemaslahatan seorang murid gitu ya. Terus wa idza auqafa jeung di mana-mana wa idza auqafa jeung di mana-mana ngeureunkeun gitu. Maksudna negur meureun gitu. Maksudna auqafa teh menghentikan gitu asalna menghalangi gitu. Maksudna menegur eta sasyaihu guru ala zaqiqatin gitu. Ala zaqiqatin kana hiji lelemes min adabin tina hiji adab au naqisatin atawa kana hiji kakurangan saudarat anu bijil eta naqiso min huti eta si murid gitu. Kaya arifa ari gambaranana seperti kenyen nyaho eta si guru hakan eta naqiso min qabli atau min qablu itu min qablu tina samemehna itu auqafa fala yudhiru gitu merenya kadinya kitu nya fala yudhiru tah fala yudhiru ta ulah ngadohirkeun eta si murid annahu kana yang sesuna itu si murid teh kana eta bukti anu kana yang sesuna itu murid teh aripan eta teh anu nyaho biha kana eta naqisoh atau kana eta daqiqoh min adab gitu. Minhu teh balikna jigana teh kana syekh namanya saudarat anu bijil itu naqisoh atau daqiqoh minhu itu syekh. Kaya ari pari gambaran teh perekanen nyaho itu si murid hakana eta naqisoh min qablu tina samemeh auqafa gitu. Fala yudhiru ta ulah ngadohirkeun itu si murid annahu kana yang saestuna itu si murid teh kana eta bukti itu si murid teh adipan eta anu nyaho biha kana itu naqisoh gitu. Wa ghafala sareng poho itu si murid anha tina eta naqisoh bal yashkuru balik ta kudu syukuran eta si murid asyaikh ka itu guru ala ifadatihi gitu ala ifadatihi kana mere paedahna eta guru gitu zalika kana eta madkur gitu. Wa atinaihi sareng merhatikeunana gitu atau mentingkeunana eta guru gitu. Bi amrihi kana urusanana eta murid gitu. Wa fa in kana paing kana tuluy lamun mabukti lahu
eta tetepikeun itu si murid bidzalika dina eta naqisoh teh naon udrun aya udur gitu. Wa kana bari bukti naon ilmu syaihi mere nyahona guru bi kana eta dzalik teh aslaha eta teh leuwih alus. Pala baksa tah teu aya naon-naon eta aya. Wa ila sareng lamun mah teu aslaha atawa kana lahu udrun teh teu aya udur taroka tah ninggalkeun we eta si murid hukana eta ilam. Illa ayatarotaba angin yen lamun mah narima natrat atau nyebabkeun gitu ala taraki bayanil udri kana ninggalkeun ngajelaskeunna udur mufsidatun gitu. Illa ayatarotaba angin yen ari natrat ala taraki bayanil udri kana ninggalkeun ngajelaskeunna udur mufsidatun gitu eta teh anu ngaruksak gitu. Payata ayanu atuh narima tangtu naon ilamuhu mere nyahona eta syekh gitu. Nah, jika guru menunjukkan kepadanya suatu adab yang halus atau kekurangan yang muncul darinya, meskipun murid sudah mengetahui sebelumnya, maka ia tidak boleh menunjukkan bahwa ia sudah mengetahuinya dan hanya lalai, lupa. Sebaliknya, ia harus berterima kasih kepada guru atas manfaat dan perhatiannya. Jika ia memiliki alasan untuk hal tersebut dan memberitahukannya kepada guru akan lebih baik, maka tidak masalah. Nah, jika tidak, ia harus diam, gitu ya. Kecuali jika menyembunyikan alasan tersebut akan menyebabkan kerusakan, maka wajib memberitahunya. Seperti itu. Wasabi'u sarang ari anu nomor katujuhna alla yadkhula eta yen ulah asup eta si murid ala syaihi ka guru pigeuril majlisil ami dina lian majelis anu umum gitu. Illa bistidzanin angin ku make izin gitu. Sawaun eta sarua kana naha bukti sa syaihu guruna teh wahdahu eta sahijina guru au kana tawa bukti mahu eta tetep sartana guru teh saha liana itu guru gitu. Paida stadana tuluy di mana-mana minta izin gitu. Itu si murid bihaitsu ya'lamu kusakira-kira terang sa syaihu guru walam ya'dzan bari henteu ngidinan eta si guru lahu kata si murid insorofa tah malieus wae eta si murid gitu. Walayu kariru sareng teu ngabalikan deui eta si murid al istidana kana minta izin gitu. Wa in syaka jeung lamun mah mang eta si murid gitu. Fi ilmi syaihi dina terangna guru bihi kana eta izin itu fala yazidu tah ulah nambahan itu si murid gitu. Fala yazidu tah ulah nambahan itu si murid fil istidani dina izin fauqa salasi marratin dina saluhureun 3 pirang-pirang balikan gitu. Aw salasi toroqatin atawa kana saluhureun 3 pirang-pirang takolan atau petokan lil babi pikeun panto. Wal yakun sareng kudu bukti naon torokul babi ngetrokna pantona teh khafifan eta teh anu lembut lah gitu. Bi adabin sarta make adab. Wa bi adfaril asabi'i sareng ku pirang-pirang kuku atawa sanes kuku atau ramo gitu. Atawa nya kukuna pirang-pirang ramo gitu. Summa bil asabi'i tuluy ku pirang-pirang ramo qalilan badana saeutik gitu. Jadi adab yang nomor 7 seorang murid terhadap gurunya, seorang murid itu tidak boleh menemui guru di luar majelis umum ya, kecuali dengan izin, baik guru sedang sendiri maupun bersama orang lain. Nah, jika ia meminta izin dan guru mengetahuinya tetapi tidak mengizinkannya, maka seorang murid harus pergi, tidak boleh mengulangi permintaan izinnya. Nah, jika ia ragu apakah guru mengetahuinya atau tidak, maka seorang murid tidak boleh meminta izin lebih dari 3 kali atau
tidak boleh dari 3 kali mengetuk pintu gitu ya. Mengetuk pintunya tidak boleh lebih dari 3 kali. Nah, hendaknya ketukan pintu itu dilakukan dengan apa? Dengan lembut dan sopan. Menggunakan ujung jari terlebih dahulu, kemudian menggunakan jari secara sedikit-sedikit atau perlahan-perlahan ya. Wa idza adzana wa idza adzina jeung di mana-mana ngizinan itu syekh wakanu bari bukti itu jalma-jalma teh jamaatan atau pirang-pirang golongan itu. Tuqaddamu gitu. Taqaddama tanarimati heula saha abduluhum anu pang abdul nanti itu jamaah wa asannuhum sareng anu pang sa abduluhum anu pang abdul nanti itu jamaah wa asannuhum sareng anu pang kolot-kolotna itu jamaah gitu. Fiduhuli dina asup wassalami sareng dina mere salam alaihi itu syekh summa salama tuluy mere salam gitu. Alaihi itu saya sal abdulu anu pang abdulna pak abdulu anu pang abdulna di wayad hulu sarang asup itu wayad hulu sarang asup itu si murid ala syaihi kanu jadi guruna kamilal hayati barianan anu kamilal hayati barianan anu anu sapang sampurna tingkah gitu, anu pang sampurna gitu ya. Jadi apabila apabila seorang guru mengizinkan seorang murid kan tetapi ada banyak orang gitu, maka yang paling utama adalah dan yang paling utama itu mendahulukan orang yang lebih tua di antara mereka. Mereka harus masuk dan memberi salam terlebih dahulu, kemudian yang paling utama berikutnya dan seterusnya. Nah, seorang murid harus menemui guru dengan masuk kepada seorang guru atau menemui seorang guru itu dengan penampilan yang bagus lah, yang rapih gitu. Mutatahhirul badani tur barianan anu narima suci badana itu mutatahhirul badani tur barianan anu suci badana wasiabi wasiabi sareng bajuna. Nazifahuma kalawan pang bersih-bersih eta badan yang siap badama yahtaju dina sabada badama dina sabadana perkara gitu. Yahtaju anu mika butuh eta si murid ilaihi kana eta mutatahhir gitu, kana eta anu ngabersihkeun gitu. Min akhdhi dzufrin tina buktina netekan kuku wa izalati raihatin sareng ngaleungitkeunana ambe karihatin anu dipikang ngewa lasiyama sumawana ida qasada di mana-mana ngamaksud
itu si murid ayo mah kana ilmu fa innahu da saestuna itu kalakuan jeung tingkah teh majlisu kata ilmu teh gitu majlisu dzikrin eta teh majelis zikir gitu wajtimain sareng majelis pakumpul wa ibadatin sareng majelis ibadah gitu. Seorang murid itu harus menemui guru itu dengan penampilan yang sempurna, yang rapi gitu. Badan dan pakaiannya yang bersih gitu. Setelah membersihkan diri dari hal-hal yang perlu gitu ya. Seperti memotong kuku, menghilangkan bau tak sedap gitu. Terutama jika ia berniat mencari ilmu, karena majelis ilmu itu adalah majelis dzikir dan majelis pertemuan dan majelis ibadah. Terus wa mata dakhala sareng dina mangsaning lebet eta si murid ala syaihi kanu jadi guru pigeureul majlisil ami dina lian majelis anu umum wa indahu bari eta tetep sartana itu syekh teh man ari aya jalma ya tahaddasu anu ngobrol eta si man mau sartana itu syekh gitu. Pasakatu pasakatu tah repeh wae itu si jamaah gitu. Anil hadis tina cacarita audakhola tawadina mangsa asup itu si murid wa syaihu bari ari syekh nate wadahu bari sajana itu syekh yusolli wa syaihu bari ari syekh wadahu bari sajana itu syekh yusolli dan nuju tepan itu ao yazkuru atawa anu nuju zikir au yutoli atawa anu nuju mutalaah gitu. Pataroka tuluy ninggalkeun itu guru zalika kana eta madkur kana eta salat atawa kana eta zikir atawa kana eta mutalaah sakata tah repeh wae itu si murid wala yabda'u sareng ulah ngamimitian itu murid ka itu syekh bil kalami kana ngomong bal yusalimu balik ta maca salam wae itu si maca salam itu si murid wayah ruju sareng keluar itu si murid sarian bari anu gancang ila ayyamuro angin yen marentah itu guru itu syekh ka itu si murid la yamuro angin yen marentah ka itu si murid sa syekh itu guru bil muksi kana cicing wa idza makasa jeung di mana-mana cicing itu si murid fala yutilu ta ulah ngalilakeun itu si murid ila ayyamuro angin yen marentah itu si syekh ka itu si murid badzalika kana itu tatwil kana itu manjangkeun gitu. Nah, setiap kali seorang murid masuk kepada seorang guru di luar majelis umum, nah dan di sana ada orang yang sedang berbicara dengan seorang guru, maka seorang murid harus harus berhenti berbicara gitu. Sakatu. Nah, kalau dalam bahasa Sunda harus repeh gitu. Atau ketika seorang murid mau masuk kepada seorang guru sedangkan guru itu sedang sholat ataupun berzikir ataupun membaca, lalu guru selesai gitu menghentikan aktivitasnya, maka seorang murid harus diam. Harus diam terlebih dahulu dan tidak memulai pembicaraan. Kan tetapi seorang murid itu harus memberi salam terlebih dahulu gitu dan keluar terlebih dahulu gitu, kecuali guru memerintahkan untuk tinggal gitu ya. Nah, dan apabila seorang murid tinggal maka jangan terlalu lama gitu ya, kecuali guru emang memerintahkannya seperti itu.
Wa idza hadara jeung di mana-mana hadir itu si murid makana syaihi kana tempat guru palam yajid tuluy teu manggihan eta si murid huka itu si syekh jalisan bareng anu carik intadzara tah manggih tah ngantosan wae itu si murid huka itu si ka itu syekh kayala yafutu kayala yafuta bener gitu karena supaya henteu lepot ala nafsi kana dirina itu si murid naon dar suhu pelajaranana itu si murid gitu. Walayat ruku sareng henteu ngetrok itu si murid alaika itu syekh diharuja karena supaya keluar itu syekh alaika itu si murid wa in kana jeung lamun mabukti itu syekh teh iman ta anu kulem sabaro tah sabar wae itu si murid hatta yastai kido nepi kayen gugah itu guru awian syarifa atawa malius itu si murid itu sumaya mudu yang seribu atau malius itu si murid sumaya mudu tuluy balik itu si murid wasobru sareng ari sabar khairun eta leuwih alus lahu ka itu si murid. Nah apabila seorang murid datang ke tempat guru tetapi tidak menemukan guru sedang duduk gitu, tidak ada lah itu nama, maka seorang murid harus menunggunya agar tidak kehilangan pelajarannya dan tidak boleh mengetuk pintu guru itu agar keluar menemuinya. Jika guru sedang tidur maka ia harus bersabar hingga guru bangun atau pergi gitu ya. Lalu kembali lagi. Maka yang sabar itu lebih baik gitu ya. Jadi kalau guru sedang tidur sabar dulu gitu, atau ya pergi dulu nanti kembali lagi. Tapi sabar lebih baik. Wala yakhtari'u gitu. Sareng ulah non taroa teh jadi menciptakan gitu. Nyieun gitu itu si murid alaihi ka eta guru waktan kana hiji waktu khoson anu khusus bihi satan eta guru duna goirihi saluareun atawa salian ti liana eta si murid gitu. Wa in kana jeung lamun mabukti itu si murid teh roisan. Ingana sok sanajan bukti itu si murid teh roisan eta teh rois gitu. Kabiron atau eta anu gede gitu. Nah, gitu. Sanajan seorang presiden gitu atau seorang pemimpin gitu yang besar gitu. 5 lantaran aya perkara anu tetep ieu fihi anu tetep dina 5 lantaran aya perkara anu tetep fihi dina eta emak teh minat tarafu'i tina buktina sombong gitu ngarasa luhur wal hamki sareng bodoh ala syaihi ka guru wa talabati sareng ka para anu nyuprih ilmu nu sejen gitu. Pain bada tuluy lamun mah nembongkeun pain bada atau pain bada itu teh pain bada tuluy lamun mah nembongkeun lamun bada ngamimitian itu huka eta si murid saha syaihu guru bi waktin kana waktu mu ayanin anu ditangtukeun gitu. Au khosina anu dihususkeun li udrin lantaran aya uzur gitu. Aikin anu naon aikin anu ngahalang gitu lah, penghalang aikin yang menghalangi anu ngahalangan lahu ka itu murid gitu atau ka itu guru anu huduri tina ngahadiran ma'al jamaati sarta jamaah auli maslahatin atawa karena aya kamaslahatan gitu. Wa anu ningali eta guru hakan eta maslahah, wa anu ningali hakan eta maslahah sa syekh guru pala basa tah teu naon eta aya naon-naon eta aya bihi kana itu waktin muayyan gitu. Nah, jadi seorang murid itu jangan
membuat waktu khusus ya, untuk dirinya sendiri di luar yang lain. Meskipun ia itu seorang pemimpin atau orang yang besar yang penting. Kenapa? Karena hal itu menunjukkan kesombongan dan kebodohan terhadap guru dan murid lain. Nah, jika guru memulai dengan waktu tertentu atau waktu khusus karena alasan yang menghalanginya untuk hadir bersama kelompok gitu, atau karena emang ada kemaslahatan yang dilihat oleh seorang guru, maka itu tidak apa-apa, tidak masalah gitu ya. Gitu menurutnya. Wathaminu wallahu a'lam.